Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aytumullaha ta'ala yunfil ibad ma yasha'una ala ma'asihim fa inna dzalika istidrajun minhu lahu. Rigasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia ma yasha'una sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat. Maksiat terus tapi dibere curcor. Maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah. Eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu, eta teh istidraj di Gusti Allah. Baik secara keseluruhan urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan. Si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazina bae. Istidraj moal kebal deui dalekeun. Dalekeun. Ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikanna ge leuwih ciopat 5 genep terus bae. Ya cakera jateuna naon teh salah teu naon moal kebel moal kebel moal kebel moal kebel moal kebel moal kebel ya teu tiga didelekeun wae kasaktian ge ku urang emang gua istidrat ti Gusti Allah lainnya anak nu belah kamari ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu ngaringkuk ku ari geus teu daya teu upaya jangan buadeg jasa ku ari eta mah moal kebel mual kebel lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna mual kebel mun segeugeuraan istighfar sia-sia ada ngamamum ka dinya di calo-calo mual kebel deulekeun geus rarang sadan calo nu tih heula ge ku ari boga teu boga sapeda kempes-kempes aja jaloba jasa kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh nu nyana tuh bangunan anu agreng teh nu nyana wai anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah. Yaudah, mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat kanggo buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna ku ari geus kolot tangga ringkuk bae imah saya aya kendaraan teu gablek paes geus teu bisa teboganan ibadah teh jaloba jasa camat teu kudu dicara teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mah mangge nyaho malah mah ya dulur mah amang pan camat lage teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade. Tah eta kerja ditakeun batur ku ari sing hade ka diri urang oh aing mesti diistidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urang ibadah dikocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah nah nu mantek sing hade loba jasa berarti nu kurang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantek sing hade cikasan nyaritakeun wallahi ma hadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'is daya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing ade jasa sing umat tu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila melalui gempa angin dan lain sebagainya tapi tetep bae manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul mah kunyana teh didengi baraheula ieu umat tu baraheula zaman meme Kangjeng Nabi teh di dakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabi na tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegor melalui basa iwadra tapi nya tetep bae teu jadi terus bae inkar kafir maksiat kubahata ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekah geus kabeh dikerahkeun rasul ngerahkeun dakwahna teu bisa ku Gusti Allah langsung ditegor tetep bae kumata bakalna fatahna alaihim abwaaba kulli syai' cek Allah geus ku ari mah ku aing disuburkeun dibuka ku ari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan-kanikmatan walah dibuka ku ari mah naon bae jadi duit cai jadi duit minyak jadi duit bensin jadi duit kabeh ku ari mah jadi duit di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro limbah-limbah anu guna nu teu guna ge ku ari mah dibeuleum jadi duit kabeh nu jadi duit atuh akibatna malalah mul jelema teh tanah dijualan gunung dijualan segala rupa dijualan zaman baheula teh kos kitu
tangkal kayu dijualan, gunung dijualan, pobe perebut siapa menang. Di pemerintahan bang lagi perebut, nu ngajual gunung, nu ngajual lahan, nu ngajual hutan, nu ngajual macam-macam rakyat gitu kayaknya siapa bisa. Akibat mewah kehidupan teh mobil, sekedar mobil-mobilan, tapi anu kelas miliaran gitu kene imah ngesmung, make imah-imah anu goreng. Bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji, 2, 3, 4, 5, 6, wah aya nu boga 10 imah teh kelas MM-an. Terus karena itu teh, nya dah ngomong hahaha. Lah, ya orang maksiat ge geuningan mahmud. Ya orang maksiat ge subur. Dah, kiai nu ngomong-ngomong cenah segala siksa segala bohong teh. Terlena ku kemewahan dunia. Ieu nu baheula ieu mah. Nu baheula teh karena itu. Nu kuari mah leuwih parah. Nu baheula ieu nu karena itu. Lah, bohong Rasul ngomong-ngomong ge buktina urang mewah jakuari kendaraan atuh ja mewah ibadah ja mewah urang ja zinah bae ge jeung awe sakadaek da jati dinaonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti hayo sia asal hayo sia hayo sabakeun Gusti mal kubal deui eta bahasa konstitusi sabakeun cak Gusti Allah sadaek geus sia moal kebal deui deukeun Gusti ayo buat teh nya nya naon teh nya teu nyahona naon teh nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganuan kitu ngaranna pengikut-pengikut teh geus ku Allah na ge geus ditegor masih keneh bae wah dimomoy ku Gusti sadaek mah hirup sia ku ari mah patahna alim janu aing ayo watuh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek jana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya di nyana atuh pindah-pindah nyana manangan kanikmatan teh ti neklep ieu ka neklep ieu atuh ayeuna mati bar ieu ka bar ieu terus bae ku ari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah kuari maka orang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa orang Cina kumaha rasana coba hayang nyaho ka orang India coba hayang nyaho ka orang Amerika tungtungna ka orang negro pas diacak gas mabok kitu kene ti mimiti bir bintang terus datang ka kitu Joni datang ka teh macem-macem geus pokona berbagai minuman wah guys ngaran ganja mengesah atau manges jadi hisapan sehari-hari mimiti beka magadon datang ke ekstasi terus punya dilalap terus aya nu laporan rakyat sabodo rakyat teh urang mah urang bae terus bae kos kitu pejabat teh geus kos kitu pedagang nang geus kos kitu rakyat ge milu kos kitu diketos handapeun tangkal awi make anting gede jasa tangkal awi mana make anting mabok ngabok batur mama bok teh keluar teh roti aya nama suag aduh Gusti Allah mabok kita kabeh geus berjamaah ulah dikira teh baheula ieu baheula pejabat teh merabok zararina judi pedagangna pemborongna kitu keneh ahli ekonomi judi kabeh ge rakyat milu kabeh tinggal hanya beberapa persen nu cerik baik agus ieu si kunaon kieu teh keur bejeunang ngeunahan teu nyaho kaler kidur menikmati dunia sakadaek duit aya di nyana jabatan aya di nyana wewenang aya di nyana sakabehna aya di nyana sakahayang kumaha Gusti Allah geus kitu lantaran ngaistidraj hatta iza farihu bima utu hingga ketika manehanana sesenangan kabungahan nu dibikeun ku Gusti Allah kabungahan bator sombong takabur gumende akhadnahum baghtatan ku Gusti Allah disiksa secara kaget mendadak faidahum mublisun ngadadak bae dibere hujan teu eureun-eureun kakerem atawa dioyak-oyak ieu teh nagara teh pararaeh atawa angin ambalaya terus kitu bae pararaeh jelema teh aya geus disiksa kitu mah kabehan nu iman nu teu iman kena bae kabeh kabeh bae ngan nu iman mah diampian ku Gusti Allah memeh datang siksa dicabut heula sebenarnya
kabeh nu iman mangan kaderna bae kurang hiji padahal henteu malaikat moal kaliru nya malaikat mah lain cara pejabat malaikat mah lain cara calo malaikat batu lain cara pangacara di pilihan mana nu aya duit atuh henteu malaikat mah jujur lain cara advokat malaikat mah lain cara hakim lain cara jaksa di pilihan lain malaikat mah jujur oh ieu mah nu sok di masjid bae cabutan tek 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 oh ieu mah nu sok di majelis istiqlal tek 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 dibayar-bayar heula maksudnya gitu disalamet dan nu baheula teh kitu ngan kaderina mah burak nya hiji akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun atuh tidinya putus asa nya kaduhung amat cek nya aing kamari teu iman kaduhung amat aing teu loba nyeun kahadean kaduhung amat aing teu loba sedekah kaduhung amat aing teu nyeun kahadean mublisun teu artina kaduhung kreta mah ayyusuna min kulli khair masyaallah numantakit ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat muga Allah nyaahun jeung ulas deui ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula tetapi ieu teh jag umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka tahun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu mentak rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat nyaritakeun umat nu baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade jasa sing hade tuh lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY Presiden Soeharto geus kaliwat luar biasa cak Gus Dur mah istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba ieu hebat Gus Dur ngalem jasa ka Soeharto jasa Presiden Soeharto pembangunan Jakarta kurang kadeuleu timimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang jalan-jalanna ieu istimewa berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekal ku Soeharto jasana gede jasa di samping gede jasa gede dosa Gus Dur mah kos gitu deh tungtungna jore jasa atunya namanya nyahoeun dosana Soeharto urang mah panteu nyaho urang mah teu nyaho mun jadi urang ditanya ai Soeharto salahna naon sia teu nyaho urang mah tuh minyaho nama orang mah hebat bagi Soeharto teh tapi pan punya nama kanyawan penyalahgunaan APBD penyalahgunaan uang negara penyalahgunaan atunya nama nyaho boro-boro nyana aja ku lagi nyaho atuan ente bae teu nyaho mah kira orang ketos atuh tuh di zaman Soeharto bae penyalahgunaanna jeung korupsi teu komo kuari atunya hojasa teu kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu korupsina atuh janyaho mun dibejakeun atuh janyaho korupsi ti mimiti si A si B si C cadakan atuh janyaho kabeh ge atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten sadanya nya ditutup-tutupan ge emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi teu janyaho atuh janyaho Bupati Tangerang, Bupati Serang, Bupati Pandeglang atuh teu kudu ditutupan sahabat sanajan teu dibuka ke atuh janyaho jangan lain rahasia jangan patur ge nyanaon korupsi teh sabenerna korupsi teh sabenerna mah eueus nu ditutupan hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia alhamdulillahirabbil hampir cenah kiai nyahoanan bupati korupsi aing mah ulah deuleu bupati da lurah bae pangleutikna jabatan korupsi urang atuh komo ka ditu ka embahna incu ulah bae geus korupsi atuh ka embahna ulah hese-hese aing mah deuleu kos kitu lantaran abah kula dalilna kumaha emang ieu siapa santri kiai anu nya heuh kunaon emang kopehna miring akur jeung guruna atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapak ge kos kitu bae sih dalilna ulah hese-hese sesuaikeun sia ku aing buktina sia lurah korupsi teh naon atuh horeng inohong lagi kitu ieu urang lamun nyaita bupati korupsi kalau ngomong jeung gubernur ge embahna korupsi urang nyarita ka gubernur ibu gubernur kunaon sih kalau ngomong lah jadi luhur lagi kitu kemeh
Itu sama korupsi berjamaah. Berjamaah afdalu. Indonesia ieu nyaritakeun kos kitu. Lain caritaan kula, caritaan wartawan-wartawan nun beritakeun nyana di berbagai koran. Emang kieu sok maca koran loba ngomong. Itu bae pokona mah geus. Kira aing maca koranan. Masuk aya bae bungkus lauk asin gitu. Bacaan detik. Masya Allah karim. Kula masa kadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh. Nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian. Teh kula alhamdulillah rabbil alamin. Ieu keur carita pejabatna. Keur carita lalaguan maksiat di samping korupsi. Lalaguan mabokna emang kumaha temuat di dia berbagai instansi laporan nyabaah ke Singapura ngehenen di Singapura menenangkan pikiran mabok atuh sakadar mabok mah jah teu terlampiaskan coba cari kerek. Di samping di negara mah ini rahasia negara sebenarnya mah mun kunjungan emang disadiakeun teh mah sebagai suguhan di negara dek dipake dek henteu ya kulantaran hook ya dipake wae. Masya Allah marabok zina judi nu ngaran anak Soeharto Tommy judi kelas besar di dunia. Nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia, nyen tempat judi kuari dek nyen tempat judi di Indonesia tuh ditutup di Pandeglang di gitu naon ngaranna deket pantai dirinya kunyana dibeli tanahna dek dipersiapkan jang judi. Untung aya salah satu menteri mau diceritakan ku kula menterina tidak tanda tangan. Gula dikira Tommy itu ya neangan deui ka Lampung neangan tempat perjudian. Nah kuari geus siap lantaran nyana mendesak segera lintas jembatan Jawa Lampung segera dilaksanakan di modalan ko Tommy kerjasama jeung gubernur nyana mah lain dak naon akses judi di Lampung. Pikir tak otak sia ulah surasari nginahun sirang sama orang galak nyanyi saya kira menawan meren nanti orang bisa nyebrang ke itu babari nyanyi tak pikir di Lampung bakal kumat sebab di dia itu ditandatangani di urang. Alhamdulillahirabbil alamin aturan di Pandeglang tempat judi gede-gedean didinya. Aya 2 tempat anu kunyana dibidik. Luar biasa Tommy. Geus dibebaskeun tanahna tinggal tanda tangan unggul teh. Tah kuari nyana nu mantak hayang segera eta jembatan Jawa itu Lampung disebutna Jalam. Eta tadi itu baganyan tempat perjudian. Wah geus boga sabaraha tempat-tempat judina sedengkeun eta deuk calon presiden. Kula mah ngan sakarang ngabejaan bae jan nu milih mah bapak-bapak ulah-ulah teu bisa jalo babaturna nya mah. Di pasar Kemis di jalo babaturna tukang judi. Ngaji mah ngaji bae ngan judi mah terus bae. Kedua eta salah sahijina. Atuh pan meureun judi teh lainnya doang kan nya mah imamna doang makmumna loba. Atuh makmumna ge loba jakan hitut imamna. Atuh makmumna loba jasa. Meureun nu ngamamnu ge sakelas jana moal teu kelas pejabat nu ngamam. Ji emang kumaha aya pelindungna dirinya belum kelas jenderal, kelas bintang 7. Ya puyeng-puyeng lah pokoknya. Salah satunya pikir eta Indonesia eta kakarak hiji. Nomor kaduana anu ngarusak-rusak hutan dibakar lain sa dibakar nah emang kumaha gitu
Namun lain kerjasama korupsi moal bisa. Untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar. Nenaonan sama diragajian tek dibawa ke ditu ke luar negeri. Geus tinggal sampah-sampah dong bakar. Nah, diberitakanlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajis dibawaan ke luar negeri. Pikir kot. Ulah diteruskeun puyeng cenah aing geus setruk. Terus ya masih aing. Encan minyak. Namun orang nyaritakeun minyak perih perasaan. Yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang. Dihandap diteken ditah meuli minyak urang dibeli ku urang nya nama nyawan tanu di luar mana tah sedegeun mun dicaritakeun jatah-jatahnya di luar negeri sabaraha. Nah, geus sama Indonesia. Negeri tercinta menang bus nyawa, menang nyebus harta nyawa bapak kolot uyang urang bapak moyang urang sabaraha nu ditembakan sabaraha nu diseret kiai sabaraha nu dibom para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia. Setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari rakyat kuari terjepit kumaha coba ayo nyana di ditu ganti deui mobil dak singang sarta ini kumaha coba. Nah iya dinasehatan ku kiai geus lah jak kuari mah Kangjeng Nabi na geus aya kiai nya nasehatan hati-hati kiai beli kiai ku Golkar dibeli kita tadina sau beli anu membangkang di zaman Soeharto nganasehatan pemerintah melalui nasihat-nasihat anu kadengena kumanehanana teu ngeunaheun tembak ceger. Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanana di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi. Sabaraha kiai anu kurang kadenge bae anu di panggung ditembak. Coba hayu di kumaha hanya sekedar nasihat encan aksi-aksi acan geus ditembak. Encan aksi teh kakarak di panggung doang. Kakarak nyaritakeun doang. Kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon ja encan ieu mah tapi geus ditembak. Naon rugina sih sakadar ngadengekeun ja encan aksina naon kecuali geus aksi. Encan ieu mah kok geus ditembak. Iyalah Indonesia zaman Soeharto mantak loba jasa-jasana loba jasa dosana. Kahardak kamu mulai kahar kita didinya keneh kita. Geus mulai eta. Di zaman saya tak pangab Tri Sutisno. Mantap ketika Tri Sutisno ada calon presiden, loba nu ngaulah mahasiswa termasuk kiai. Jangan, kunaon? Hati belum meluka, meluka belum selesai. Belum dibuka perban. Ketika keputusan Tri Sutisno tembak tempat. Mahanya nu kos kitu dijadikan presiden. Hebat tinggal hebat, dalil tinggal dalil. Tak bisa ngomong jadi presiden, acak-acakan di negara. Tak bisa. Tuh, ketika nu kamari cerita reformasi, masih bisa ditembak. Tanggapna saha? Wiranto, mana nu kitu jadi presiden? Kapan can terselesaikan teh? Tuh, cok, ayo. Di Indonesia, masya Allah. Eta keluargana meureun bapana dulurna kabeh sabaraha urang anu tertembak mana teh nyeri na meureun urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urang nya ja eta teh Islam teh keur memperjuang negara sugan bae teh reformasi bener korenganan kebeneran ikut urang pan jadi presiden ieu mah keur carita doang ieu mah keur carita kayaan Indonesia nah kuari SBY penya mah diteruskeun ku aing. Aduh, Gusti. Ieu mah keur carita menuju ayat. Eta keur carita pejabat-pejabat da geus bupati korupsi, gubernur geus cara pencalonan lagi geus teu beres korupsi kabeh. Atuh mun teu korupsi mah tawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun. Eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal. Mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi ku rakyat jalan. Iya, lamun bener-bener Indonesia mau makmur jasa, masya Allah luar biasa. Tapi iya ngelola anak teu mampu. Diome ku Amerika, diome. Emang orang teu diome, diome. Lantaran naon? Sumber minyak loba jasa.
nyana nyuntikan embung lantaran nyuntikan malobar resiko kudu orang Indonesia baik nggak terketahui di dinya ayam minyak serang ke Amerika. Luar biasa diome beri jatah doang dijual punya nyerin teh hati bangsa. Nah, iya mah cerita nggak nyaritakan kos karar itulah tingkah laku para penggede urang. Kuari para calo-calo dijual sakitu kaditu mah sakitu geus teu dibere nyaho. Aya nu 2 kali jual, 3 kali jual, disertifikatkeun aya 3 sertifikat di Indonesia. Kuari mah bisa bae di pasar Kemis aya nu 3 aya nu 4 sertifikat teh. Nah jual pertama lah geus cukup bae make SOP teh. Kadua ayo AJB-na. Nomor katilu dijieun deui anyar 4 kali ngajual. Bisa bae kuari Allah tanggung jawab ke dirobol jalid ulah wa kanungguan di akhirat tungguan ieu ayat ieu. Tungguan ayat ieu calo kos kitu di mamana ge lurahna kerja sama kos karar itu geus eueul ceuk kabeh ge asa aing hebat bae ngajual 2 kali 3 kali bahkan ka pemilik lama lah dibere teh kekercetanana doang aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranna lurah ka mana nyara ka mana di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro saparo-saparapat ke ieu teh ngah kelak ieu urahna ka mana ieu loba keneh duit tangkap pae kan dibayar di lurah bage begitu da kaluhur geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona ternyata dibawa kabur ku lurahna deuk kumaha nasib bangsa ieu keur carita kabangkawarahan akhlak ieu mah deuk diaturkeun jeung ayat ieu pejabat geus kos karar itu calo geus karar itu pemudana kuari mararabok jararina coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu kuari di hareupeun mata urang nu micin orok di pasar Kemis di sabaraha urang nu dipicin orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeheung ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh teh kumaha teu zinahna si Mbak ti Lampung ti Medan di Jawa Timur, Jawa Tengah, baheula teu pernah masantren datang ka dieu pan di imah nama aya sieun ka indung bapana, kuari jauh ka indung bapak. Urang bae urang ye. Lamun kadeuleu ku indung bapak rada sieun ketika jauh ti indung bapak berani urang minimal indungna Noel, kuari jauh ti indung bapana. Sedangkeun birahi mah ditumpakan ku setan kapan? Atuh terjadi di kontrakan-kontrakan ya, Ki Hajina ge lumayan boga persentase lah seutik. Boga kontrakan nuhun gitu ji engke ka neraka ku sebab nyana kitu bae sih ulah hese-hese salat bagus puasa bagus ngan eta kulantaran teu diteliti jinah di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokona mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil si bahkan ditanya ji itu mah bangun aja lain salakina lah jelema ngontrak ieu sabodo penting mah nyana mayar bae ka nah sia emang teu kadenge ku cili aing gitu aja. Emang urang mana cenah kiai ulah loba omong sia pokona mah lain urang Cilongok tambah kos kitu mah di Cilongok mah henteu teu beda rasakeun nah kuari ti luhur geus karar itu kemudian ti kelas pemborong geus karar itu kelas calo geus karar itu kelas pemuda karar itu kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama nyukseskeun sekupi nyukseskeun apansa ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai pan eta ngacak kiai teh jeung organisasi nu teu pararuguh kiai teh nyukseskeun kandidat encan puguh mawa ka agama pan beda arah kiai mah titah ngajakan ka agama ari ieu mah pamarentah keur ngajakan ka arah iblis kunaon didukung atuh kiai mah cukup bae bedak ngadoakeun bae atuh sing balalener bae ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun teu awas ya ku aing aing geus terbebani ieu geus dibere sekupi aing geus di pondok geus dibangun nih tah eta kiai geus ngacak kiaina geus kos kitu batur nyaritakeun korupsi di luhurnya na ge horenganan mbahna korupsi dah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal eta teh najis teh kos kitu teh racun teh bangunkeun ke pondok pesantren jeung majelis taklim racun lantaran eta mah usur teh artina perpuluh wah ulama nu ngahalalkeun perpuluh kuari disempilkeun di pondok pesantren sempilkeun di majelis taklim majelis tajeng pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mungkin santrina mungkin ngararaji
nu tadina jamiahanna ge saya merenang 300 mah kuari ngan tiluan majelis geus hebat listrik dan geus bagus kok ieu teh daek nyana-nyana keneh ilmuna leuwih hebat beki kolot mah nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah anu ngangkat bupati masyarakat nu nurunkeun kudu masyarakat deui nu ngangkat gubernur masyarakat mun urang mampu bareng nurunkeun bisa di demokrasi mah kos kitu demokrasi demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat. Rakyat memilih, rakyat bisa nurunkan. Presiden dipilih ku rakyat, turunkan. Bismillah, kita akur mah, ku rakyat keneh, ganti harita keneh. Nu tadina SBY turun, ganti ku si peot. Beres. Gitu di negara demokrasi, nu ngangkat kiai mah Gusti Allah. Cak Gusti Allah lantaran sia enggeus jadi tim sukses aing nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui sapinah riyad takrib diangkat ku aing batur kabeh nyebutkeun tab kemana tab menang nitah saha eta ngaustad-ustad menang 2 tahun naik yai kemana yai menang saha eta ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae kabelah dieuna mbah kemana mbah anom menang saha kabelah itu abuya menang sangangkat tetap menang Allah jelema dibere suara rakyat adalah suara Tuhan ya Allah mah atuh melalui rakyat nak ngomong kiaikeun si eta kabeh ngiai-ngiaikeun kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub cak Allah kan ngacak kan kamari masa pina nu dibawa ku kuari jadi SMS-na lain gitu. Wah, itu beres cak Gusti Allah. Diturunkan ku Allah. Nu naiknakeun ku Gusti Allah, nu nurunkeun ku Gusti Allah. Apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiaian eta? Henteu. Tapi ku Gusti Allah, kuari lain kiai sama jamara. Nang saha ta ngomong kos kitu? Nang Allah. Lain kiai sama kos kitu mah, naon bau bentak. Lain kiai sama kos kitu mah, naon? Eta julukan-julukan ti rakyat. Menang saha? Menang rakyat. Rakyat dan saha? Nang Allah. Ya, sudah diarajian kiai kos kitu mah kuron sarua jeung aing nya proposal aing proposal ya gak cekar nang saha eta nang Allah ngacak geus ngacak nah kiaina kuari geus ngararaca tuh deuleu kubah di Cisoka tuh deuleu di Belaraja tuh deuleu di Pasar Kemis tuh deuleu di Sepatang tuh deuleu kuari di Cipodok tuh deuleu di Ciledug deuleu di Serang deuleu kiai kabeh lah cenah meureun Tangerang doang itu Banten doang coba ku ari ka Bogor alah hadin sawa coba ka ditu ka Cianjur ka Sukabumi sami bae coba ka ditu ka Bandung sami mawon arua coba ka Jawa weh pada bae ge make ge aya mau kan meureun tah mah sarua Masya Allah karim ngacak berarti mimiti ti pemerintah geus ngacak lain urusan rakyat urusan pribadina urusan partena korupsi menjadi-jadi pemborongna geus ngacak lain jak ngamahmurkeun pengusahana geus ngacak calo mah geus karuhan ngacak kabeh ngacak ka kiai-kiaina ngacak di nasehatan lah nasehat tinggal tunggu tanggal main falamma nasu barang naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirahna wa izu wa khaifu mau'izohna ieu na piwurup ceramah-ceramah nakunya geus teu didengekeun ditegor ku Gusti Allah melalui panas ditegor ku Gusti Allah melalui tsunami bihi bil basa'i wad dharra geus dibere tsunami Aceh geus dibere tsunami Pangandaran geus dibere angin beliun geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya tapi tetep bae falam yataizu henteu kana nasehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngajeding ku aing langsung dibere nasehat teh sia teu ngahidingan satu kos kitu mah fatahna alaihim abwaaba kulli syai' kuaing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia wari luar biasa naon bae jadi duit baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka kali naon kadang-kadang tuh sia nya hojak apaan ya osok burung kali jodoh da geus eueuh pindah ku ari mah ka Tangerang kali sadane
dikali sadanena dioyak-oyak kue hati menang pindah kuari ke kawasan Pasar Kemis atau nu makmur mah orang Pasar Kemis cek orang Pasar Kemis teu kudu jauh horengan-horengan web di hareupeun mata ge aya alhamdulillahirabbil alamin murah dari 50.000 hutang Gusti Allah pancana kiai nyaho bae deuleu contona kuari keur tahun baru zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh ya Masya Allah kondom banyak tak berarti kondom ambalah bener kan sih jia teh kan ada bukti sama kondom teh aja Allah ya Rabbi tanyakan ke polisi betul bapak tahu ya tahu bener katanya mungkin pelakunya satu-satunya bapak ya dikit sih secara real jasa Masya Allah berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus bahkan di kontrakan-kontrakan di perumahan-perumahan anu encan terisi ternyata begitu diselidiki kondom ambalayah Masya Allah Gusti Allah geus puguh nu nyieun minuman lantaran aya kekerasan-kekerasan teu meunang cek polisi teh aya aturanana ulah teh atuh kuari mah minuman ada diasupkeun ka dirigen merekan diasupkeun kan seuris ya nyahonya sianya tarolol jasa Masya Allah meureun manan kitu gaya nu nitahan di luhurna lah meureun ulah hese saya mereka ditangkap ku polisi geus asupkeun ka dirigen bae ke di mana-mana aya razia bejakeun oli itu aman Indonesia Masya Allah karim menjadi-jadi zina judi bagus kudu dicaritakeun boro-boro judi anu beneran judi sangkilang main bola geus jadi judi ku ari nureuna jadi judi tolong teh nureuna teman-teman lalaki tahu ya mun lalaki sia menang apaan sa aing mun bikan aing nu menang tolol teh coba kan nureuna blon jasa Masya Allah ieu negara neuk jadi naon kiai nyaritakeun nasehatna geus teu didengekeun terus-terusan ditegur ku Allah geus teu didengekeun fatahna alaihim abwaaba kulli syai makmur luar biasa ngajual naon bae jadi duit hayang maksiat di hareupeun mata teu kudu hese-hese babaturan maksiat geus loba jasa dilindungi anu luar biasa fatahna alaihim abwaaba kulli syai awas hatta idza farihu bima utu sehingga nyana ketika bubungahan ku kanikmatan nu dibikeun ku Gusti Allah awas lantaran takabur sombong takhadnahum baghtatan bakal sakaligus ku Gusti Allah ka disiksa beunang kabeh fa idzahum mublisun ke kakarak tidinya nyana putus asa aing kaduhung amat ku kieu jadi mah paeh asa ngahareupan siksa tah sia aing kamari teu ngazakat kaduhung amat paeh ieu mah aing teu gadenge ka kiai aduh aing mah paeh ieu mah ieu tukeun ngabangun masjid mun kamari dibangunkeun ka masjid beres aing mah paeh kabeh putus asa tidak naon-naon nu kunyana ditinggalkeun mal bisa daya guys fa idzahum mublisun ya Allah kos gitulah ieu keayaan umat tiba heula wali bangkawarah jasa Amerika emang sumber bangkawarah sekedar ka nyaho bae ieu bakal disiksa ke kabehan guys kumaha kitu lantaran kamari ieu mah kakara tokoh-tokoh Islam doang ieu pesanan-pesanan Amerika lain lalagaan diunggal negara tuh di organisasi anu jahat Amerika mesen bunuh pesanan Amerika bahkan ieu nu ditangkap ke pesanan Amerika lain lalagaan lantaran dideteksi ku Amerika sahaya nu bangun Indonesia boga kekuatan pesen ya Allah ya Rabbi Gusti inggis jasa ieu sakedar nyaho bae disarwakeun jeung ayat ieu bahayana kabehan urang ieu ulah dikira eta harta teh lain pesenan ame pesenan sarua bae lamun kukula dicaritakeun naon salahnya nyana atuh nya nama eta mah sakadar usaha transaksina di luar kenegaraan kemudian manehana suap penyuap untuk melangsungkan kitu urusan usahana apa negara dirugikeun ya henteu kemudian loba anak buahna dan lain sebagainya tapi kan eta geus pesenang ya itu secara kituna bae adapun hutang ka negara kan tanggung jawab fisik lagi aya
ieu keur carita pesenan di jero eta teh geus aya kasalahan mah ngeun keur carita loba keneh nu leuwih eta kok teu ditangkep encan dipesen ku Amerika moal kebal deui tetep kapesen dipesenan bakal sabaraha teh kiai nu dipesen mau dibere nyaho ku aya deui ke moal kebal deui ge muncul deui cenah teu salah dipesen ku Amerika asal geus aya dina ruang lingkup praktis di politik dek bajukeun negara pesenan Gus Dur emang sanu nurunkeun lain Megawati lain sasata mangan sakadar kuda doang Amerika Soeharto sanu nurunkeun Amerika kuari SBY dioyak-oyak ku masyarakat tetep bae nya jadi atuh Amerika nan can nurunkeun lantaran kontribusina masih keneh akur ji negara urang we lain negara Indonesia asli geus jadi negara Amerika nah ieu teh ya sing hade geus dinasehatan ku rektor ku dekan geus dinasehatan ieu teh ku para dosen mahasiswa bergerak kiai nu nyaho geus bergerak tapi masih keneh bae awas palamma nasu namun nyana ninggalkeun karena nasihat-nasihat para mahasiswa dosen ninggalkeun nasihat para kiai-kiai nu nyaho ditegor tetep bae awas sakedeung deui moal kebel deui dibuka ku Gusti Allah karasa ku urang mahmurna awas sakedeung deui bakal akhadnahum baghtatan faidahum ya Allah ya Rabbi goyang deger ditentang wah jatuh naon sakedeung doang gede wow sararieu euy kemana ya urang euy kemana ya urang euy awah deui aduh nyetel TV deui nyetel video deui ya Gusti Allah lain istighfar kai awas ya sekaligus kakara disakaliguskeun ku Allah gunung meletus dan lain sebagainya wa hum fa idza hum mublisun na'udzubillah min dzalik duh Gusti Allah mantak sing hade basa sing hade mantak riwayat Ibnu Amir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aytumullaha ta'ala yu'til ibad ma yasha'una ala ma'asihim fa inna dzalik istidrajun minhu lahu riga sa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat terus tapi dibere curcor maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu eta teh istidraj di Gusti Allah baik secara keseluruhan urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazina bae istidraj moal kebal deui dalekeun ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikanna ge leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak gara jateuna naon teu salah teu naon moal kebal ya tuh tiga di dalam bae kasaksian ge ku urang emang gua istidrat ti Gusti Allah lainnya anak nu belah kamari ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu ngaringkup ku ari geus teh daya teu upaya jangan buadeg jasa ku ari eta mah moal kembal lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kembal mun teu gegeuraan istighfar sia-sia ada ngamamum ka dinya di calo-calo moal kebal dalekeun geus rarang sadan calo nu tih lagi kuari boga teu boga sepeda kempes-kempes aja jalo bajasa kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh nu nyana tuh bangunan anu agreng teh nu nyana wai anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah aduh mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat nu buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna kuari geus kolot tengah ringkuk bae imah saya aya kendaraan tegablek paes geus bisa seboganan ibadah teh jalo baja teh camat teu kudu dicara teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mamang ge nyaho malah mah ya dulur mah amang pan camat lage teu jalo baja eta teh istidraj sing hade tah eta kerja ditakeun batur kuari sing hade ka diri urang oh aing mesti diistidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian iya aingna teh ibadah istidraj berarti lamun urang ibadah dikocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah nah nu mantek sing ade loba jasa berarti nu kurang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantek sing ade
cikasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'yu. Daya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah, istidad ti Gusti Allah, berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran, moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, sing ade jasa sing ade. Tinggal urang kuari nu cicing bae kiai. Ustaz sok kadatangan jelema nu kararitu pan. Kiai mah tuh datang bae paranti kokosen. Atuh berarti kokosen di pilkada datang ke kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosen ngaranna tinggal kotor mah bae kiai. Tengetkeun ku sia kiai. Loh cenah je kiai uci geus atuh aing mah lain kiai je calon aing mah. Ya ada orang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajian rusaknya asal udah Tangerang bae. Pan sudah rusak. Atuh geus rusak lain kajian rusak ya ta. Yuk pugu Tangerang pangrusak mah. Pangrusak teh Tangerang ieu lain lalagaan. Masya Allah karim. Ngajabren ambalaya. Tah ku hari urang. Mun kadatangan jelema nu kitu kumaha? Ja osok kadatanganan. Hendak inget tak dongeng Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa. Idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'ari sholihin. Gimana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'ari sholihin. Sambut. Mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'ari sholihin. Coba kiai aya nu nyambut nu fakir. Amun aya kiai na keur ngedeng we gitu. Waalaikum. Ka pamajikan saya teh coba. Tah. Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat. Jeung sayupon. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang keur kiai. Waalaikum. Saya tak. Kita menini cenah. Ninina ya bangun nama kempleng teman teman bejakan ke suare dan bisa jadi kiai itu bisa nyambut. Waalaikum ke anaknya coba dulu tak aja itu macamnya bangunnya santri sekolah apa berat pada kolot tanyawan santri sak calanana panjang sampingnya kaluhur Cianjur ya kajian hukum aja. Cianjur ya bayi, kajian kumaha ge. Naik naon nih kadinya na? Bu kesangan bah. Kita istirahat bae lagi. Ditegor sih aku Gusti Allah. Ditegor. Jauh orang dititana ge, kuduna marhaban bi syi'ari sholihin mun aya nu ka kitu. Masya Allah. Marhaban ya ahlallah marhaba tanggep urang. Cetek. Aduh, eta jasa hirup. Sebab kiai mah keur didelekeun ku Allah, kiai mah. Sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai. Sia meunang ngadapang nang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur didelekeun mantap ulama Inggris jasa ge. Kedidalekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantak kai mah kiai mah macam-macam nu datang teh ti mimiti nu waras eta kanu edan aya. Aya kai mah kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan. Masyaallah ieu kumaha menyikapina awas keur didalekeun ku Gusti Allah. Je mangkumaha eta teh utusan Allah. Nek dikumahakeun ieu datang ti mimiti nu susah kuduna mah marhaban sambut. Duh, miskin mah datang cari gitu. Cai minum na gelok. Oh, kurang kena tambah. Sak anu pelayana santri geus eueuh deui nyetai teh mah cai sumur. Cada bahasa cai bae geus sabek. Teu kudu nu amis-amis kitu ieu. Bu, Masya Allah geus dibere cai geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aing nang aing ngiriman teh.
Mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin. Datang nu miskin teh kudu bunga, datang nu fakir kudu bunga. Di aku pangleuwih ngakuna nu fakir jeung nu miskin. Mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah, ngahormat ka bupati salah. Naon? Sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik. Ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri je ai nyana dihormat aing teu balik sia. Cek bapakna balik, ulah mondok di dinya. Kurang tuh aing teh dihormat datang ka dinya. Pugunya da dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya. Nyana teh hormat ka aing, kuna aing mah jake sangan bae ka dieu pan, leumpang naik ojek. Betul, pada itu mah dihormat biasa aing teh ditanya-tanya ajan. Balik ceng, pindah mondokna. Awas, nang sae teh nang Allah. Salah ngacak ke kiaina. Pugunya nama magahan ge rakyat leutik. Alik beja berbahaya ya bagandeng. Ya coba anak camat nu mondok. Anak camat nu mondok, anak bupati nu atuh anak itu biasa bae tuh. Ya urang dikiaikeun teh ku rakyat. Kudu leutik, beja berbahaya, teh berta basa, beja berbata teh berta bata. Mim jaberenta sama jalan mata, sinjaresi ya jual mata sia. Nah, kuali Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul zambun ujilat uqubatu. Di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugih menghadap ka anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu. Dosa anu moal kebal deui bakal pada siksa. Mun anu sugih kos kitu. Kanjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nu sugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugih Musa. Baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nu sugih deketan. Geus deketan kumaha? Ajak coba titah nangtungkeun syiar sholihin sarua jeung fakir. Lamun fakir dan janjeun agama ku syiar sholihin ku fakirna. Lamun sugih ajak titah nanjeurkeun syiar sholihin ku sugih. Ajak deketan ku maneh. Geus deketan dipenta titah malikeun mobil. Ulah. Eta nu salah teh kos kitu. Aya kunaon tuh? Ajak coba ngabangun masjid. Mun daekeun teruskeun babaturanana. Ajak coba ngabangun pondok pesantren. Mun daekeun terus babaturanana. Musa ajak coba ngabangun syiar-syiar agama aing. Majelis talim mun daekeun terus. Mun nya teu daekeun ulah dibaturan sama atuh. Berarti ngan pamer doang hartana. Tah eta di zaman Kanjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos itu. Tah eta teh dibejakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad tiru kurang. Kuari lamun aya datang bupati sambut kurang. Zambun ujilat uqubatu. Wah, Bapak Bupati, dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa. Iya, Bupati. Tenang dulu. Ini mah bahasa dari Allah. Ini bahasa dari Allah, bukan dari saya. Saya hanya menyambung lidah. Balik aja jaknya, keke heula ih. Terus dibalik masuk perwitan ih, kumaha perawan. Deketan ke orang bupati coba ajak, Pak, ya. Di kampung saya lagi ngebangun masjid. Ukurannya sekitar 40 ke 40. Nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40%. Sekarang mau ngecor. Kalau Bapak berkenan untuk menyumbang, nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak. Mah Bupatina, dari uang saya. Nih, deketan tak Bupati kos gitu. Deketan. Namun tak Bupati nanti tunggu APBD dulu. Jauhan tak Bupati kos gitu. Jauhan. Mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid mana? Tinggal gitu baik. Mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi ngabangun masjid salim? Gitu baik. Mun nyana bagus deketan, mun nyana henteu jauhan. Lain cak sungut kula, cak sungut Allah. Kunaon mah ngabedakeun doa. Lain di Tangerang mah serang. Lain di Serang mah Pandeglang. Ieu mah sakadarnya bae da moal ieu. Ngaji eta urang ngaranna. Eta keur carita bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ulah siapa beda ti dirina aja sugih. Tah kuari pengusaha datang ke orang. Oh, nyaritakeun nya nih. Batu bara punya saya. Batu bantar punya saya juga.
Waduh, geus paharanya sih buka batu bantar serang meureun gadinya. Wah, bae nu sana kabeh. Wah, berarti pengusaha luar biasa. Saya beli alat beratnya langsung dari Jepang. Saya turunkan ke sana. Kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Yang ini yang di sana dikirim ke Australia, yang di sana dikirim ke Amerika, yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke mau tuh untuk ke itu BTW itu saya punya itu. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Sambut kurang zambun. Ujilat uqubat. Dosa nu moal kebal deui disiksa. Kan kadang-kadang lain deui cek jana teu ngeunah ieu. Kaheula tenang heula. Eta mah ucapan Allah jadi tah kitu ka Kangjeng Nabi Musa. Namun nu susah, aya nu susah, aya kiai susah, aya ustaz susah. Di kiai-kiai mah geus bae sambut tah Musa, cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin. Mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut. Bahasana eta kos kitu tah bahasana marhaban bi syi'aris sholihin. Sono urang ngobrol hayu urang. Nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kararitu. Mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat. Sia jangan naon geus omong kos kitu. Mun paeh bal kebel ya kahisaban. Dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun. Iqabun moal kebal mun bapa paeh kahisab kajen kumaha ge. Jalain cakula cek Nabi tama. Kula mangan nyaritakeun doang. Kula loba omong ieu motor bae moal teh di motor. Begitu di motor marhaban bisyari solih. Tolol. Datang sugih mau luar biasa ini susah diantepkeun. Ieu kiai Bangkawarah ini kos. Aja kudu kumaha. Nah, kuari pengusaha deketan kurang, deketan teh ulah hayang jang diri sorangan. Jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah, dahar minum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal ngeung. Ulah sieun beurit marawan ka dieu, ucing marawan ka dieu. He, atuh tah geus pokona kitu bae geus Gusti Allah. Allah Maha Kawasa, jelema nganang karak bae. Dah, cak Gusti Allah nu mere atuh mau pun mangmawakeun ka dieu roti. Di jejelan ge ku mau. Masya Allah, ulah sieun-sieun. Atuh komo urang loba jelema. Meureunanan mau ngarupa anak urang. Ku anak urang padahal mau eta. Pan emang mau nya sok ngakolan bapak. Sok menta maksa eta mau ngaran. Teh cak Gusti deketan. Ajak Musa cak Gusti Allah. Yuk, nganteung meunang ngomong teu kudu ngomong. Ajak ke masjid, ajak ke majelis taklim, ajak ke pondok pesantren mun nya nah ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan dan nusugih sebab eta nusugih ge termasuk kana syi'aris sholihin. Tinggal kuari mah bergerak na di syi'aris sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh mun kasusahanana bae nya nama geus boga tanda syi'aris sholihin tapi ieu ya nusugih ti mimiti pejabat, pemborong, pengusaha dan lain sebagainya nyana aya arah kadinya satungtung aya baturan satungtung suekeun bae mah tak naon sih tah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hook lulumayanan aya di samsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tah mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang. Engke lamun sia hayang ketika nyana teu ngeres sia bendu. Atuh kunaon ngabenduan dia eta menunyana. Tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegur terakhir keur bubungan beunang kabeh bakalna faizahum mub lisun faquti adabirul qaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zalim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mangke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui tangkal kayu warita tangkalna kadang sirungan deui sanajan dari lambat kuari dihandak tetep aya keneh nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna faquti adabirul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat di tangkal kayu geus moal sirungan deui kitu keneh jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui Abu Jahal cabut Firaun cabut Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah
aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah aya pencabutan gitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunami deui gempa deui cabut ku Gusti Allah contoh nu bara heulang geus tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika Amerika mah poha aja saya teh jeung urang kuari teh keur lain lalagaan teh menghadapi Amerika teh Indonesia mah geus bertekuk lutut tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa sanajan diincakan Irak tetap rakyatnya anti Amerika tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika cek rakyat Libya anti Amerika tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika nu mantak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya acak-acakan kuan aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah Fajar Isa Demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabi na nampak begitu nampak ternyata pelecehan dibom kedutaan Amerika di Libya satu suara Irak Iran kabeh ieu mah lamun diteruskeun kuari pemberitaanana bisa perang dunia perang agama ieu mah lain lalagaan kuari di Indonesia kuari geus 1-2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana kiai-kiai ujianana mah titah santrina kiaina mangke bae ya Allah ya Rabbi dunia geus hudang ieu lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang saha nu teu marudah pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya nama aing mah teu perang ge tereh bae ieu cek nya da ye ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang nu mabok ke ujana hudang sial meureun ka Amerika Amerikana lurah pantaukeun habak ya eta kepanjangan tangan Amerika ieu mah lain lalagaan ieu mah geus dibom kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara mal dicaritakeun ku kula je kuari geus acak-acakan nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya kedutaan Amerika di Libya dibom make roket je bang kumaha gitu saya kuari keur ka Indonesia keur ngome janggot SBY tenang ye Ampun Masya Allah karim ayatnya numantak rahimallahu abdan tadabbar hadihil ayat Allah merewelas asih ka jelema anu mikir ingat-ingat kana ieu ayat lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi kadituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyikana cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aing bae geus temempan cak nya mah naon kupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia aqalnahum bagtatan na'udzubillah min mandak geus bae lah batur mah teu ngadarengikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta eta fasilitas pabere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya salila urang berdaya urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah ketika urang teu berdaya
tetapi orang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah. Allah Maha Uninga ke Allah anu nurunkeun azab langsung sakaligus. Kitu bae geus wae teh. Kuari di Jakarta atau pemilihan gubernur teh geus mulai kafir. Coba eta teh kumaha? Sagoreng-goreng na ai muslim pan rada deres pasa bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahu. Ngaran kafir mah musuh bae. Sajahat-jahat nggak nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna. Ta eta pan geus mulai diduet-duetkeun kos sekarang itu. Eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu seje. Terus jeung calon-calon lagi nu bararagus deui ieu mah tinggal fatahna alaihim ababa kulli syai kadituna akhadnahum bag na'udzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah serahkeun kuno ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi atuh ai Baitullah mah nu Gusti mah enggak teges-teges kawasa teh ya turun pan burung ababil kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung gedungan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngalawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atau nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri mah geus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik di Libya, di Irak, di Iran kitu di Saudi Arabia, Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah saagama atau di urang kabehan seagama urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diberi istiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap agama Allah tetap jaya agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan keburu baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabihan alaina fanatabi'al hawa. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.